أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allah aya naon dalilna aya dadamelanana dibalikeun ku guru mun eueuh dadamelana Allah aya eueuh nyaonya macet ieu pandalil tah dalil tah aya dadamelanana ngadalilan kana aya nu ngadamelna ku ari mun eueuh dadamelana Allah aya teh eueuh macet guru ulah ka ngaji ka aing heula kos kitu mah tuh sia geus sakitu bae ti aing mah suka omong siapa segala nanya segala naon terus pokoknya sakitu bae geus geus salaman guriweuh geus sakitu eta kiai panggung tah kos itu teh eta dikhawatirkeun ka sorga tah kos itu masih dikhawatirkeun can kajawab teh can kajawab tapi lamun urang geus ngaji ieu mah mun Allah aya naon dalil aya dadamelanana mun eueuh dadamelana atuh aya bae Allah mah sebab kuntu kanjang teu dikanyahokeun ge Allah mah aya bae aju nganyahokeun aku mah sia heula ku aing dibacok deuk sanu nganyahokeun Allah sia eueuh gelut urang ge Bismillahirrahmanirrahim ngaji lain lalawara didengikeun ku urang nu ngridit anu diberes kopi anu hayang ganti mobil anu hayang zaujatan ieu ngaji mah urang ala kadar bae hese ieu mah dek ngabuktikeun Allah moal bisa ayat nama tapi ari sifat jeung asma nama bisa ngan sajroning bisa supaya karasa jadi ieu mah ngaji rasa geus lamun ngaji rasa mah kudu berangkat. Urang nyaritakeun Bandung tapi can pernah ka Bandung bisa bae. Tapi moal bisa nyaritakeun Bandung nu sabenerna mun can ka Bandung. Urang nyaritakeun Mekah bisa bae, tapi lamun can ka Mekah moal bisa nyaritakeun Mekah nu sautuhna. Jadi ayat caritaan itu sekadar pendidikan, sekadar pengetahuan. Kos dokterandes, profesor, nyaritakeun urusan tasawuf, tapi nyana nama masih keneh boro-boro nasawuf. Piki ge masih ngeridit keneh. Eta bisa bae secara pendidikan jeung pengetahuan ngan camplang. Okos kiai nyaritakeun politik. Kiai nyaritakeun politik, sakola henteu, berpolitik henteu, tapi nyana nyaritakeun kiai. Contohan coba kiai, kos kiai cenah. Eta bodo sia tuh. Ese. Urang teu pernah ngabengkel, tapi urang pengetahuan bengkelnya atuh moal akur kos insinyur bangunan. Jeung nusok di lapangan beda. Insinyur manghitung di meja sabaraha tingkat konstruksina tanda tangan beres bae prak bae di lapangan digawean angel. Sebabayan usalah teh apa? Aya nu kieu nu kitu sulit dirancang 3 bulan ternyata 5 bulan. Sementak loba biaya tak terduga. Eta lah kos kadar itu. Di negara kayak gitu aya gedean biaya tak terduga. Ieu rancangan-rancangan teh kos kitu. Nah ieu ku hari
urang nyaritakeun ilmu hakikat. Urangna can datang ka hakikat atau hese. Deuk kumaha nyaritakeunana. Tapi secara gambaran mah kieu. Urang teh supaya bahwa nu kadeuleu ku urang teh Allah. Sebab hakikat nama Allah. Hakikat nama Allah. Di mana ngamimitianana? Ngamimitianana teh kudu tajali. Ai tajali memual bisa mun henteu takhalli. Jeung tahali. Nyawa-nyawa eta tuh yang ngaran tah. Emang ai tahali naon Kiai? Tahali mah tahali. Pokoknya tahali lah. Jadi lamun ku urang dicaritakeun aju urang teh berangkat suluk perasaan gunung mana bae handap. Nduk berangkat teh eungap. Ndek hayang datang ka tajalli supaya purukutut kadengina Allah Allah Allah. Eta teh angel jasa. Hiji kudu tahali. Tahali teh make papakean anu rapi. Papakean teh lain papakean anu meuli di toko. Papakean akhlak. Akhlakul karimah. WH. Haju taholi. Tahali mah loba nu bisa. Ketika lempang tungkul. Ketika orang diuk aja cicing. Ketika orang sholat sesuai jeung aturanana. Maka pakaianana nu sopan tahali ngaranna. Kanu handap dedeh kasaluhureun sopan kasasama de gitu naon gitu ngaran hormat tahali. Sesuai jeung aturan sarana diatur ku urang teh jam 7 duha, jam 8 atau jam 9. Urang mah lain pan. Jam 7 wuduk. Jam 10 sate. Jam 1 es. Keur ngaji ge ngopi bau masalah guys. Hese. Tidak hese ge loba nu bisa tah. Tapi takholi mah hese. Nyepikeun anu garoreng nu mafsadat, panyakit-panyakit anu bakal nahan, panyakit-panyakit anu bakal ngahalangan tahali urang kana tajalli. Iyalah nu digambarkeun di dieu nu kamari huwa nu awal mah isyarat kana wujud awal al-azali qabla tajalli. Ieu mah moal anu nyaho. Cek Gusti Allah kuntu kanzan lam urab. Memeh kaula ngadabel langit. Kaula ngadamel bumi. Pan aing sorangan. Simpenan nu tidak terketahui jeung moal aya nu nyaho. Aing sorangan cak Allah kuntu kanzan lam urab. Huwa awal qabla tajalli. Kaula nu nyaho teu saha nu nyaho atuh tah mah. Tarot tu anu urab kaula hayang dikenal. Pakolaktul khalqa. Aing ngadamel heula langit. Ngadamel heula Adam, ngadamel heula bumi, supaya nyarahun bahwa aing pangeran. Didamel ku aing truk Adam. Sanggeus didamel Adam, anakan di aya Hawa. Terus anakan tahun 2012 ayalah anak Adam nu ngaran Habib Rozak. Kos kitu bentuknya. Teu kurang teu leuwih. Rencana Allah nyieun Habib Rozak kos kitu bae. Cenah kasep sakitu ayana, cenah jorek sakitu ayana, cenah serem sakitu ayana. Geus eta teh turunan Adam. Kos kitu bae pokona mah. Ajeuna teh mah kos lain jelema sabodo sia. Aduh. Nah ieu teh eta turunan Adam teh kuari
nyaho Habib Rozak mah oh aya Allah naon sababna aya dada melanana bada tajali ngan tajali na tajali umum eta mah kabege nyaraho ngaji urang guari wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis dan seterusnya Allah aya naon dalilna aya dada melanana dibalikeun ku guru mun eueuh dada melana Allah aya eueuh nyaonya macet ieu pandalil tah dalil tah aya dada melanana ngadalilan kana aya nu ngadamelna kuari mun dada melana Allah aya teh macet guru ulah ka ngaji ka aing heula kos kitu mah tuh sia geus sakitu bae ti aing mah suka omong sia mah segala nanya segala naon geus pokona sakitu bae geus geus salaman guri geus sakitu eta kiai panggung tah kos itu teh eta dikhawatirkeun ka sorgana tah kos itu masih dikhawatirkeun can kajawab teh can kajawab tapi lamun urang geus ngaji ieu mah mun Allah aya naon dalilna aya dada melanana mun eueuh dada melana atuh aya bae Allah mah sebab kuntu kandang teu dikanyahokeun ge Allah mah aya bae aju nganyahokeun aku mah sia heula ku aing dibacok deuk sanu nganyahokeun Allah sia Allah gelut urang di dinya gelut emang sia mah kudu dipeureup ieu mah keur carita ilmu hakikat wasani ila hali ibadat tajalli huwa nu kadua teh isarah kana tingkah Allah sabadat tajalli babari ngomong nama praktekna hese sebab Allah teh nempel mun cara nempel bareng mun cara bareng ngahiji mun cara ngahiji naon atuh bahasana terserah sia ngan Allah mah setiap aya eta perkara aya Allahan lantaran jadi dalil kana ayana Allah wabeh makhluk jadi dalil karena ayana Allah atau di setiap makhluk aya Allahan kumaha ngabahasakeunna terserah sia hese kak atuh hese tah bae ya ai perasaan mangke ngabahasakeunna mah kumaha nu boga rasa ngan secara metode takholi heula carana takholi mun teu boga guru moal bisa baca ku sia Minhajul Abidin baca ku sia Ihya dimamakeun diabuyakeun ku sia tetep can boga guru kadeuleu lelengkahanana salah kajen teuing nyana putra buya putra mama putra inohong putra naon deui can mah kadeuleu bae lelengkahanana tetep bae kadeuleu lain bae heueuh mah heueuh bae pan kieu dina ilmu syariat kudu aya niat eta kan kudu aya kesempurnaan niat lamun dina pikih jaritakeun kudu make niat rukun atau wajib kesempurnaan niat ilmu tarekat lamun dina ilmu tauhid kudu syahadat cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pikih sakitu tauhid sakitu ketika urang ngaji tarekat menuju hakikat ayat kesempurnaan syahadat ketika orang takbir Allahu Akbar cukup baik dek takbir salat dek takbir demo Allahu Akbar ayo coba kamari ge pudoli aji pudoli mawa masyarakat Allahu Akbar demo cikeusik eueuh masalah artina teu salah sek bae tapi ayat kesempurnaan takbir tah diaji heula ala kadar bae lamun kesempurnaan takbir naon sebab makna takbir teh Allahu Akbar Allah nu maha agung kudu make maha agung berarti di atas segala-galana geus lamun neuleuh mobil leutik mun dibandingkeun jeung kemaha agungan Allah mun urang neuleuh gunung leutik dibandingkeun jeung maha agungna Allah mun neuleuh urang Libanon nu irungna mancung India anu gitekna pohara ulah terlalu ka India lah Kerawang eta teh eueuh nanaonan mun urang nyaritakeun maha agung Allah tapi urang can tepi ta ka maha agung Allah sebab takbir urangna kakarak takbir fikih kakarak takbir tauhid can make takbir hakikat hayang datang ke takbir hakikat
aya kesempurnaan takbir. Niat panjang teuing mun niat mah syahadat panjang teuing. Ieu mah takbir heula nu sangat sederhana. Kesempurnaan takbir naon? Kesempurnaan takbir kudu nakholikeun kesempurnaan takbir kudu ulah aya dedeleuan adamul basor. Ulah boga dedeleuan salian Allah. Sebab timbulna sagala rupa kahayang anu kahayang eta hawa nafsu ditumpakan ku setan tina dedeleuan. Mun urang henteu leuleuh moal boga kahayang. Berarti kudu perem. Lamun hayang sampurna takbir urang kudu perem. Kudu perem. Sok perhatikeun heula. Guru bakal nyaritakeun, guru hakikat. Sia lempang. Begitu lempang neuleuh baju. Eta begitu neuleuh baju bagus di toko teh awak urang ngomong. Mulai hakikatan heula. Cak awak teh eta baju mun dibeli dipake di awak di aing pantes amat duit sia aya. Aju siana atuh kabeneran bagus beli bae tah timbul hayang meuli baju bagus di mata heula awak ngomong. Berangkat deui tek aya bubuahan, aya jeruk, aya cau, aya segala rupa. Kabeneran beuteung urang rada lapar belah dieuna restoran, beuteung ngomong. Cak beuteung teh eta jeruk mun diasaan mantep jasa meureun amis jasa. Kok mau dibeli aju ka restoran dahar heula. Aju make daharna lauk emas dipanggang dibeli. Make coel di dinya. Aju aya kitu naon ngaranna peuting nu rada ngora teh aju pelayan susuna kadel mantep. Beuteung ngomong dedeleuan heula. Ketika orang berangkat deui neuleulah mobil bagus. Eta mobil soraan hebat amat dibandingkeun jeung nu sok ditumpakan 08 jauh amat. Itu bagus jasa mobil cet lagi meni herang bejana anti gores sabaraha duit eta si mobil naon merekna eta si mobil eta teh mobil Innova nu anyar 260 juta aya pan sia duit mending meuli bae eta mah jore barang tek bae neuleuh deui aya deui eta mobil nu rada bagus naon eta mobil teh eta mah CRV 320 juta mending CRV bae mata tah mulai tah duit aya tah hayang tah urang tah hayang CRV mah leutik teuing mendingan itu bae tuh naon itu Alphard sabar duit eta Alphard cuma murah ngan seukur saem 400 mulai naik deui ja eta mah mencen pas ditubakan ku urang apan urang mah orang kaya mendingan itu bae tuh itu naon itu Lexus sabaraha itu Lexus itu mah itu Lexus itu mah tuh 2M setengah beli bae nah Lexus aya keneh itu nu itu tuh Ferrari sabaraha itu 5 juta setengah 5 miliar setengah kadengena ku santri mah ngap-ngapan boro-boro MM-an pugu sekupi genang pamer atut supaya jauh aredan iya ngaji pedan ini mah iya mah pedan nih hibur behelanan mata timbul tina mata tek moal sampurna takbir sia selama mata masih kena jelalatan mata ya kemudian orang neuleuh dahareun kana beuteung neuleuh baju bagus kana awak neuleuh mobil ieu teh kana bujur ngeunaheun nyalande meureun dan lain sebagainya ketika urang di kota neuleuh awewe waduh masyaallah make kaos merecet calanana merecet ye putih luar buukna terurai rapi irungna mancung matana semua aduh bangun deuk senyum bae teh bibirna beureum masyaallah mulus awakna teh eta teh nu ngajakan teh handapeun bujang ngaji torekatnya kok gitu ngaji torekatnya kok gitu ya teh keur di muprodat pun cara ngaji alat mah di muprodat heula di muprodat teh sakalimah urang ngaji nahwu muprodat heula
mana kalimah ieu kalimah naon di mana asalna kumaha musyak minhuna dihijikeun teu we dihijikeun jeung ieu geus fiil geus fa'il mubtada jeung khobar mufradat ngaranna kemudian ayeuna mah cek ahli bilagahna kumaha cek ahli mantekna kumaha mufradat ngaranna dihijikeun bahasa teh umum atawa khusus asup kana ilmu kitu usul fikih sehingga khusus atau umum sesuai jeung kaedahna ieu teh menuju ka hukum naon ayeuna mana elatna usul fikih geus berarti hukum kudu babarengan jeung elat dimufradat heula kurang tak dengan hukuman teh tasawur heula ieu ge sarua dek ngaji torekat teh hendak menuju hakikat mun aya guruan kos kitu mun aya guruan moal bisa ta ieu teh lalakon hendak nyampurnakeun takbir mata heula kudu dijaga moal bisa sia sampurna takbir mun mata can dijaga datang ka modar moal bisa moal sabadek wae kiaina moal bisa bae cenah udang-udangna 5 genep ku sia pake berarti mata ye sebab ketika ke restoran beteung menta ketika neule baju bagus awak menta ketika neule mobil bagus kendaraan bujur menta dan lain sebagainya ketika neule awe gelis tuh dihandap hudang menta nah itu berarti ti mata berarti teu sampurna mun mata masih kene bentak sebab aya kahayang sedangkan kahayang ngarusak kana niat urang teh nu mantak ieu niat teu beres loba kahayang jadi berarti panjang tah urang mun nyaritakeun niat haju kesempurnaan niat takbir heula bae kudu kumaha tuh wayahna sia mata peureum ulah loba dadeulean peureum mata teh aja bentak kadeuleude ka bentak kadeuleude wayahna nyilip sia nyilip di kamar bae di kamar keluar mah tetep dadeulean karewe ka gunung sia tah ayana uzlah teh boga maksud deuk nyalametkeun mata ulah haju uzlah teu puguh deuk ka mana sia uzlah deuk naon deuk ibadah atuh di imah bae lah di imah mah kurang ngeunaheun kurang tentrem encan jadi bahaya tah uzlah kos kitu teh nu diharamkeun da kos kitu teu boga maksud nyalametkeun mata bae heula mata datang ka kumaha datang ka neuleuna sakadar neuleu eueuh kahayang dibereng ke tafakur jeung muraqabahna urusan mata jeung zikirna nu awal bae heula la ilaha illallah datang ka huwa nu kadua teh ieu teh datang ka dinya kudu 3 tahap la ilaha illallah la maksuda la ilaha illallah la matluba la ilaha illallah engke ka ditu teh la dan la selanjutnya. Eta bae lah sok rapihan. Mulai mun bisa di imah bae lah los. Mun teu bisa di imah bae wayahna di kamar. Mun teu bisa di kamar nyilip ka gunung. Mulayan lantaran aya guruna dipraktekeun. Awak urang teh praktek zikirna napasna, praktek matana teh dieuweukeun lain kudu dicolok dibutaan. Lain, mantak Gus Dur teh buta. Emang Gus Dur buta ente. Nyana maca kitab biasa. Tapi disebutna buta. Iyalah panjang menceritakan Gus Dur mah. Teu buta nyana mah. Nonton TV terus. Nonton TV urang ge tak katuturkeun nonton TV na mah. Nonton TV terus daharna beuki jasa Gus Dur mah. Nu mantap gendut daharna beuki. Beuki jasa katuturkeun ku urang daharna beuki mah. Make calana pendek ge hayu bae. Urang ge katuturkeun malah mah memeh Gus Dur ulang heula. Sing hade jeung ale hakikat sing hade bae. Kota di teh ngalawudut. Tah, kuari mulai dibere carana. Kumaha carana? Di samping ngaleungitkeun dedeleuhan, tekad mutakodna dibalikeun. Dibalikeun teh ulah dipaksa. Supaya kieu mun tadi mah Allah aya lantaran aya dadamelana kuari mah supaya jadi aya dadamelana lantaran aya Allah ngan henteu bisa dipaksa supaya kitu kumaha carana kieu Aribat Allah teh moal kapanggih moal kadeuleu lantaran la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir tapi Allah teh pan nyieun makhluk urang buktina di antarana.
pan urang teh ieu dibere gerak, dibere hirup urang teh nu Allah, gerak urang teh nu Allah, tanaga urang teh nu Allah. Buktina ketika hirup urang dicabut urang teu daya teu upaya. Buktina ketika tanaga urang dicokot nanaonan. Ketika mata urang dirabunkeun nanaon nu Allah berarti nu Allah. Nah, naon ieu nu aya di urang? Sifat Allah teh al-muharrik, sifat Allah teh al-qadir, sifat Allah teh al-murid nempel ka urang. Atuh murid Allah, qadir Allah, muharrik Allah aya di diri urang. Lamun urang nyaritakeun sifat atuh moal kaluar ti asma. Lantaran qadir teh pan asma. Sifatna maha qadir atuh pan ngaranna qadir. Asma Allah qadirun, asma Allah muridun, asma Allah muharrikun. Asma Allah 99. War-Rahmanur Rahim. Malikul Qudus Salamul Mu'minul. Azizul Mutakabbir dan selanjutnya. Eta kan asma Allah. Nah, berarti kuari ari zat Allah teh moal kadeule ngan zat Allah teh ngandung sifat. Ari sifat Allah teh babarengan jeung asma, ari asma Allah teh nandakeun kana af'alna. Urang diuk, urang nangtung af'al Allah. Nah, af'al eta wahana zat, atuh balik deui kana zat. Tak eta teh kakarak ucap kuari keuna karasa nyaritakeun zat Allah teh urang. Lamun aya nu kos kitu pencit. Teu meunang. Tapi mau tidak mau kos kitu ngan teu meunang diomongkeun ieu keur ngaji. Nah, kuari set dileuweung bae supaya kos kitu kumaha tah. Mata heula supaya takdir urang sampurna. Terus dengan aturan ti guru teng kuari neuleuh maneuleuh tapi nu kadeuleuh geus asma Allah, sifat Allah, afal Allah. Dimiti nu kadeuleuh afal Allah. Itu teh dadamelan Allah. Lamun dadamelan Allah teh aya asmana. Mun aya asma aya sifat mah moal kaluar tina zat. Sebab sifat ma'arad wal arad atuh berarti makoma bi ghairihi cek ahli makulat. Selalu gitu, bentak, ngelek kebo, itu teh dadamelan Allah. Ai dadamelan Allah teh moal kaluar tina asma moal kaluar tina sifat, ari sifat teh babarengan jeung zat nu kadeuleuh Allah. Nu kadeuleuh Allah na. Neuleuh gunung, neuleuh langit, teng kuari mah neuleuh awewe geulis ge geus henteu nyaritakeun Karawang, India, Libanon. Geus henteu kuari mah. Mun urang neuleuh awewe geulis jeung jore bakal akur bae engke mah eta mah bikang teh. Geus eueuh nempel jeung manehanana moal aya hasratna naon. Sebab nu kadeuleuh teh Allah na. Kuari mah neuleuh naon Allah geus bisa ngomong urang. Jeung hamba-hamba Allah, jeung makhluk-makhluk Allah. Iyalah tajalli. Nah, tajallina Allah pan ieu dicaritakeun ba'da tajalli. Allah tajalli di kebo, Allah tajalli di gunung, Allah tajalli di awewe, Allah tajalli di laut, Allah tajalli di berbagai eta teh sabada takholi. Ai takholi teh miceunan heula dedeleuan mata. Geus kuari mah eueuh lapar, kuari mah eueuh hayang make baju bagus, kuari eueuh make hayang kendaraan bagus, moal aya nanaon hiji we Allah kadeuleuh bakalna akhirat. Akhirat teh bakal kadeuleuh. Deket jasa, mentak Kangjeng Nabi mah nyaritakeun kuburan kadeuleuh. Nyaritakeun sorga kadeuleuh. Nyaritakeun neraka katingali. Urang ge mun nyaritakeun awewe geulis mantep. Aduh, urang ge sok kadeuleuh jerona. Lamun aya awewe, masyaallah luar biasa. Mas, untuk mulus amat jerona kos kumaha. Tolol teh coba. Iyalah. Iya bahasan kos gitu teh. Kok bisa gitu sih? Kieu. Lamun eta zat Allah teh selalu ngandung sifat. Contoh, model madu ngandung amis. Lamun eta sifat babarengan jeung asma, kos mata poe jeung caang. Moal bisa keluar setiap muncul panon poe, muncul caang. Aya caang, aya panon poe. Atuh aya urang, aya Allah. Atuh selalu gitu bae. Aya makhluk, atuh aya Allah. Tah, kuari. Lamun teh mah ngabahasakeun asma teh eta teh nandakeun af'al.
eta teh percis kos jelema di hareupeun kaca atawa di hareupeun cai nu sakumaha kalangkang teh mun dicaritakeun dina Minhajul Abidin jeung Ihya mah kuari mah keur carita kaca bae kaca eta urang ngaca eta jero kaca teh aya tah eta ayana jero kaca teh eta nangtung diuk robahna kumaha ieu nu ngarobah kumaha nu ngaca atuh urang ge makhluk atuh kumaha Allahna diukna ja urang mah atuh ieu mah kalangkang nu aya di kaca hakikatna mah berarti Allah. Nah, kuari afal teh wahana zat lantaran jamual aya di jero kaca anu rubah-robah lamun eueuh anu rubah-robahna. Berarti nandakeun ayana eta kalangkang aya anu rubah-robahna, aya anu ngacana. Urang ge ieu kuari rubah-robah itu berarti aya Allah. Mana Allah na teh ieu? Puyang sia. Puyang sia kajen kumaha. Kajen kumaha puyang mah. Iyalah jelema nu jadi malalur teh bahaya ngaji hakikat teh mun guruan kos kieu. Mun datang ka dieu tah nu mantak ulah sok totorekatan mun masih keneh dagang limbah. Ulah totorekatan mun masih keneh jadi lurah, jadi pamarentah. Ulah totorekatan mun masih keneh jadi guru. Ulah totorekatan mun masih keneh dagang. Ulah totorekatan nu mantak mun ngadenge torekat keheul ulama nu asli mah. Siap totorekatan. Engke kadituna mun kiai totorekatan ongkoh nyai tapi teu daek sasalaman. Ongkoh nyai teu wauh jeung tetangga, pan aing mah ditorekat. Ongkoh nyai tapi nyana teu akur jeung batur. Ieu haram itu haram bari nyana engke bakal boga takabur asa aing. Lantaran naon? Teu taholi. Teu kudu ngomong torekat mah teu kudu. Hayu bae laksanakeun heula salilacan wusul mah hayu bae ibadah sorangan. Sorangan bae rasakeun heula ku sorangan. Lamun geus bisa ngobrol jeung jurig. Jeung jurig ngobrol. Urang teh pan dikelilingi ya ku setan. Di mana-mana urang peuting hudang. Setan teh kadeuleu. Setan kadeuleu. Urang dicritanya kenaon sia setan nungguan sia cenah. Deuk naon tuh? Deuk ngagoda sia. Manteng ngalah wudu ge digoda. Batal tah cenah. Hitu tah. Sian hitut. Nyana tah ngomong itu bareng jeung setan. Ketika cek setan teh nu mantep jelema anu mikih tapi endeup nasaup henteu nasaup was-was. Was-was. Eta teh jelema akibat gadengekeun urayan tasawuf, haju janana henteu ngaji tasawuf, ngajina ngan pikih doang. Usolli. Cek setan teh encan. Usolli. Terus kan fardhu encan. Cek setan teu ngaji tarekat lantaran ngajina tata saupan anu paling ge haram sampai kertea usolli far cak japar naon akibat was-was ngadenge urayan tasawuf mengarah ka hakikat nu nyaritakeun tasawufna can datang ka hakikat nyanana ge teu nasawuf ieu pikih teh ngambang. Pikir teh ngambang, tak kos gitu tak bakal nata. Usolli cek setan teh encan. Usolli encan, lain gitu. Tauhidna eueuhan. Padahal mah gerak urang, gerak Allah. Deuleu urang, deuleu Allah. Geus teu kudu make niat teh ahli tasawuf mah, ahli hakikat mah datang ka dinya merenung. Allahu Akbar. Geus, ieu teh nu salat teh Allah. Nu salat teh Allah. Nu gerak teh Allah. Ieu keur sompral. Hakikat mah kos kitu. Taya urang ngaji mun datang ka dieu salah ya. Salah ya, mangka di waktuna geus eueuh ya. Ieu datang ka salah ya sing ada ya. Jangan sih gaji, kakarak datang ka nu salah, ka sia kikituan deh di ditu. Aing teu rido ka sia ye. Nu mantak ieu kan nyaritakeun hakikat, lamun tauhid urang geus luhur. Geus datang kana tauhid hakikat horenganan pagawean urang teh horeng nang Gusti Allah. Urangna didamel ku Gusti Allah beserta pagawean-pagaweanana. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ngadamel karanjeun kabeh jeung pagawean anjeun. Urangna didamel ku Gusti Allah, pagaweanna ge didamel ku Gusti Allah. Hakikat nama seperti kos gitu.
urang tieueuh ka aya nu ngayakeunana Allah, urang didamel ku Gusti Allah, sanggeusna aya kuari robah urang pagawean ngaranna robah kiceup, pereup, robah denge, ngadenge jeung henteu, robah diri urang, robah jeung cicingna nangtung diuk jeung cicingna, diuk jeung ngedengna kabeh lainna urang, nang Allah dina Al-Qur'an dijelaskeun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah nu nyieun urang jeung pagaweana. Ketika diaku hijab, ialah didukung ku ayat ieu. Muhammad wa ma ramaita iz ramaita, anjeun teu bisa ngabalangkeun ketika anjeun ngabalangkeun. Horenganan lu ngabalangkeun mah lain anjeun, walakin Allah rama, Allah nu ngabalangkeun mah. Urang teu daya teu upaya mantap Kangjeng Nabi mereka orang la haula wala quwata illa billahil aliyil. La haula teu boga daya, wala quwata teu boga kakuatan, daya jeung kekuatan nu Allah. Ketika ku urang diaku, ialah hijab antara urang jeung Allah. Makin diakuna loba ku urang makin jauh urang jeung Gusti Allah. Nemantak ilmu tauhid mun masih keneh kakarak datang ka wujud kidamba qomo khalafah lil hawadits qiyamuh bi nafsi wa daniyat qudrat irat ilmu ayat samana eta mah ngaranna tauhid TK. TK teh mah geus kitu. Makan di hadapan TK faud. Tauhid faud. Kobola mun haji urang magahan tauhid tapi horenganan urang hayang sugih ku sebab magahan tauhid. Aya kiai tatadina susah keur masantrenna barang jadi kiai ge susah. Ngajina mah tauhid, ku ari magahan tauhid kaunggar lembur. Anu dibacakeun mah wujud hartina aya mustahil eueuh. Allah teh kidam hartina teh mustahil hudus dibacakeun ku nyana kitu. Alhamdulillah hasil magahan tauhid teh kabeuli mobil eta mah ngaranna nyegik mukos kitu. Pasugihan. Naon bedana teh mah jeung ngababi? Lain bedana. Ai itu mah ngababi nyegik karana ngabedul. Sugih we ari ieu mah make ilmu tauhid jadi sugih. Lamun diniatan pasugihan. Kumaha cenah kiai henteu niat mah sugih tuh salah. Lamun nyahoan sia jeung Allah. Sia bener henteu niat pasugihanan. Alhamdulillah cak Fadali keur memeh ceramah mah teu boga mobil barang geus ceramah mah beuh mobil salin ganti. Eta ngaranna ceramah pasugihan. Teu beda jeung ngamonyet teh sebenarnya. Lamun niatna pasugihan kumaha lamun tetapi sugih atuh sabodohnya anak urusan nyana tah mah ayalah setik niat setik mah lu bantak dina ilmu tasawuf maya kiai ya hiji kiai tatadina teh sugih keur masantren aju jadi kiaina sugih ngajina ge nya nama geus sugih. Gus magahan torekat biasa tasawuf sugih. Aya deui kiai susah keur masantren aju jadi kiai susah ku ari lantaran kapake ku masyarakat jadi sugih. Sarua ku ari sugih ngan ieu mah sugih asli, nu ieu mah sugihna sugih ku ari. Urang mun kasupkeun anak ngasupkeun ilmu tasawuf maning kanu sugih teh heula katadina atawa maning kanu sugih anyar-anyar. Ayo sia. Cek Kiai Hasan Basri maning kanu sugih ti heula sebabnya nama sugih da ti heula geus teu maksudeun kana sugih bahkan kasugihanna pake syiar agama Islam ai anu anyar sugih mah ieu teh ya kudu elmuna ge pake kasugihan tah bedana sakitu tah nu matak teger jelema lamun kumpul nya ilmu nya tauhid nya sugih di dirina. Sebab geus teu hayangeun ilmu teh geus teu pake pasugihan teu hayang. Aya anu susah mah biasana kos kitu asal diondang teh diberkatan ngomongkeun. Sial jagarada. Nya hujan, nya tunduh, berkat da cau emas. Kahayang aing mah bolu-bolu atuh.
coba Ambon heset kita ulah ngomong gitu deh mungkin main dek nangan marti lah sama ngomong gitu baik yang takol huluna teu daegeun lempeng Masya Allah dah ya hijab geus satu dina ilmu tauhid teh kapan urang lamun ngaji aya kaum Mu'tazilah aya kaum Jabariyah aya kaum Asy'ariyah aya deui nu hiji deui mah kaum Mukasyafah luar tam ari kaum Mu'tazilah mah sakabehna pagawean teh anu urang bungan urang dibere sehat ku Gusti Allah dibere kakawasan geus lepas ti aturan Gusti Allah atuh kekuatan urang migare uang sagala genang urang etalah ahli filsafat Mu'tazilah jigna dia sakabehna nang urang Allah mah nyieun urang kabeh nang urang ieu imana nyieun sa nang nyieun aing nu aing ieu kursi nu sa nu aing nang nyieun aing itu bisa nu aing nang nyieun aing sebab Allah bere kakawasan ka aing Mu'tazilah sasar nang Allah. Nomor kedua kaum Jabariyah kabeh genang Allah urang teh kapan diayakeun ku Allah diberena ge ku Allah pagawean urang jeung urang ge genang Allah kabeh kicep urang mah nu urangan kabeh nu Allah kumaha Allah bae nang Allah bae geus kabelah dituna bakal jadi hakekok nah geus sang Allah kumaha Allah bae sia geus salat atuh kumaha Allah bae sih ku Allah salat ku Allah henteu sia cak kiai kan isukan bulan Rajab henteu puasa atuh kumaha Allah bae sih ku Allah dipuasakeun puasa ku Allah henteu nu geus henteu nu geus geus kabeh ge ku Allah bae nya nama ya atuh geus gerak Allah atuh geus kieu bae jadi eueuh syariat Jabariyah eueuh syariat kana mah geus ma Allah bae kajian hukum ge sagala rupa kumaha Allah bae hakekok sama kos kitu mah Jabariyah sasar dua nanaga neraka entak lamun teu ngaji tauhid cilaka nah kaum Asy'ariyah ye ku ari urang sagala rupana nang Allah tapi Kangjeng Nabi diutus kita ngembangkeun syariat ikhtiar mah di urang geus ikhtiar eta jang nempelkeun ganjaran jeung siksa lamun kaum Jabariyah kabeh nujukeun ka Gusti Allah sapodo kumaha Allah bae atuh engke nempelkeun siksa jeung ganjaranna di mana ai hak kabeh nang Allah mah ai Mu'tazilah kumaha urang bae nempelkeun ganjaran jeung siksa difokuskeun ka urang bae di mana nu mantak Kangjeng diutus jang ngembangkeun syariat jang nyantelkeun ganjaran jeung siksa di ikhtiar kabeh nang Allah ngan ikhtiarna di urang ieu mobil nusa aing mobil nama asli hakikatna nu Allah ngan nang ikhtiaran kula hasil kula tani syariatna kula tani maju alhamdulillah dijual dibelikeun lah kieu ka mobil syariatna ieu nang kula hakikatna nang Allah lempeng tah ngomong tah lempeng tah ngeunaheun tah tah ku ngaji papan urang bisa kaluar bae ti majelis poho deui kadang kan geunah da kitu aya tah iman nusa ieu sabarara aya aslina mah Allah hakikat mah urang mah sanu boga atuh je urang ge nu Allah ngan syariatna nang kula hasil jujualan kabari kula ngajual tanah alhamdulillah menang 1 miliar nu dibere ku kula alhamdulillah etalah kapelitan kula jadi kan imah daya aya hakikat datu nu Allah ngan syariatna mah nang kula kan geunah hendak urang kos kitu mata etalah ngaranna Asy'ariyah Mu'tazilah neraka Jabariyah neraka Asy'ariyah antara neraka jeung surga
lamun lempeng bener jadi salamat, lamun teu lempeng ngagejelig geus ka gitu. Sebab naon masih aya aku-akuan keneh. Nu kos kieu mah moal diangkat jadi wali Allah, kajen kumaha ge wali Allah mah lain eta. Dan mantap kesana jadi wali. Esana jadi wali. Jadi wali mah geus kalengitkeun nu eta, tapi lain Mu'tazilah, ngalengitkeun pengakuan tapi lain Jabariyah. Kok bisa kos gitu pan tadi lamun kumaha Allah mah Jabariyah. Eta mah rasana teu aya ngandalkeun teu ngandalkeun akal. Ari ieu mah waliun min auliyaillah, mukasyafah dibere rasa nyana ku Gusti Allah. Beda jeung Mu'tazilah ngandalkeun filosofis. Jabariyah sarua hanya ngandalkeun nas-nas. Setelah nas dibongkar ternyata disimpulkeun lu Allah kabeh eueuh syariat. Ketika orang make Asy'ariyah make syariat hakikat teman nu Allah syariat nama tunu urang nang urang lempeng cuman aya ngaku-ngaku sarua. Emang syariat nu sahaja nu Allah tapi diakun urang. Jang nu awam seperti itu salamet. Tapi moal jadi wali lain nikahkeun mah. Kecuali ngana nikahkeun wali mujbir tah mah. Ai wali kumaha? Ai wali manggeus ngalengitkeun diri jeung pagawean sesuai jeung ayat ieu. Kangjeng Nabi ge dibere pepeling ku Gusti Allah Muhammad wa maromaita teu ngalungkeun anjeun ya Muhammad izramaita wa anjeun ngalungkeun. Walakin Allah harama tetapi ini Allah anu ngalungkeun man nu jelas urang malah haula wala quwata illa billahil aliyil azim cungan melalui perasaan batin. Tah ieu hesena di dieu mindahkeun perasaan ku ari mah urang mindahkeun perasaan ti Tangerang panas ku ari ka Lembang Bandung rarasaan urang jadi tiis pindah perasaan. Kuari orang ke Uzbekistan tiris anu luar biasa ke Turki pindah perasaan awak sama kakaraket tina panas kana tiis. Mun ditanya kumaha rasa tiris jasa ai urang panas pindah perasaan kakarak jasad. Kuari ieu mobil sah ieu mobil kula geus menang saminggu dijual. Kapangi deui mang itu bisa lain nukula geus dijual pindah perasaan batin nu tadina di aku ku urang ku ari geus dijual teu di aku ieu tanah nu saha nukula menang sabulan diwakafkeun ka masjid tanya deui menang 2 bulan eta tarasa geus diwakafkeun menjadi nu Allah pindah perasaan geus lain nu urang nu pangbloon-bloon mah mobil geus dijual di aku keneh. Tanah geus diwakafkeun di aku kene dijual deui. Pamustungan ka jelema kos itu mah. Ngaku nu batur di aku nu sorangan. Tah. Ku ari mah urang teh boga guru suluk ngaranna. Hayang pindah perasaan orang kicep kudu boga perasaan dikicepkeun ku Allah, denge boga perasaan didengekeun ku Allah, lempang boga rasa lain urang nu lempang teh orenganan dilempangkeun ku Allah. Hayang model kos kitu kumaha sih ngajak bae ku urang kitu mah bisa ai lain dimurad mah ku Gusti Allah melalui toriko. Iyalah dek galempengkeun ayat wa ma romaita supaya pindah perasaan. Jalain kanjeun Muhammad nu ngabalangkeun pan zahirna mah kanjeun. Brat horeng hakikat nama Allah. Ulah di aku maneh sarua jeung kitu. Muhammad gerak maneh lain nu maneh nu ai. Muhammad ngalungkeun maneh lain nu maneh nu ai. Ulah di aku ku maneh. Ai kanjeun mah geus langsung surti. Mohon Gusti. Sebab geus aya di hakikat urang ku ari hayang pindah perasaan urang kudu boga guru heula ngaji heula mimiti ngaji awal wajibin alal insan marifatul ilah bistiqon
kudu ngaji heula tauhid wujud kidam bako beres eta kabeh nu wajibna sabaraha nu mustahilna sabaraha kemudian nu jaizna sabaraha nu wajib ka kangjeng sabaraha nu mustahil ka kangjeng sabaraha nu jaiz di kangjeng sabaraha kemudian atuh ayeuna mah dibagi ieu teh aya sifat nafsiyah aya sifat salabiyah aya sifat maniyah aya sifat manawiyah eta teh geus kudu molotok saenggeusna molotok kuari mulai belajar zahirna mah ngan zikir doang la ilaha illallah teu aya pangeran nu wajib disembah angin Allah naik eueuh nu dimaksud iwal ti Gusti Allah kulantaran geus kos kitu maksudna ngan ka Allah doang wayahna laranganana hiji serahkeun diri ka Gusti Allah tawakal tu Allah dua ulah toma haram toma ulah ngarep-ngarep dibere sama sekali ulah ngarep-ngarep dibere urang norekat taju boga harapan dihayang dibere moal naik-naik datang ke kiamat ulah hayang dibere toma nomor kaduana ulah ngadahar duit ti pamarentah haram bagi ahli torekat jelema anu norekat taju gadahar duit ti pamarentah datang ka digejeburkan ka sumur pareum moal beres moal komo jeung proposal emang haram ulah nyaritakeun haram norekat ya. Ieu keur carita norekat. Deuk dimurdikeun ruh urang diaslikeun sakumaha asli. Guys, masih kene loba sejen. Lantaran ieu penyakit-penyakit batin teh ambalayah di antara asal kuat eta baheula tawakal tu Allah ulah ngarep-ngarep dibere. Nomor katiluna ulah ngadahar duit ti pamarentah sakitu ge bakal maju. Sakitu baheula mulayan kurang tambahan tafakur eusina tafakur sesuai jeung anjuran guru ulah yang dibere urang ngarep-ngarep dibere geus bae tawakal tu Allah duit ti pamarentah ulah sok dileg-legan sakumaha ora koros eta beteng teh percis kos pariuk banyak ahli torekat betengna jadi pariuk naon bae asup ka manehanana ongkoh norekat bu nyaritakeun guru mah aing belajar torekat di kiai anu duit ti pamarentah dibebas-bebaskeun teh jadi moal beres moal sinaran ka jeung buku mah torekat tinggal torekat neluh mah terus hasud terus dek micenan hasud wari belajar ti guruna lantaran geus asup kana torekat bid'ah naon beat ngaranna kade dek nunggalkeun Gusti Allah wahdaniyat teh zat wahdaniyat ti sifat wahdaniyat fil asma wahdaniyat fil af'al sifat tunggal Gusti Allah teh di zat mangan moal kaharti zat Gusti Allah kawahdaniyatana lamun teu kaharti dina asmana moal kaharti wadaniyat asma Allah lamun teu kaharti dina sifatna moal kaharti wadaniyat Gusti Allah lamun teu kaharti dina af'alna geus kudu belajar heula kuari mah tunggal af'al tunggal sifat tunggal asma bakal kaharti tunggal zatna dek ngabongkar eta dedelean urang teh supaya nu kadeleuna Gusti Allah musyahadah ngaranna dedengian urang supaya nu kadenge teh Gusti Allah musyahadah ngaranna lempang lain salempang-lempangna cekel lain sacekel-cekelna musyahadah ngaranna dek dibukakeun ku Gusti Allah qalbu urang supaya lauhil mahfuz teh katempo sakumaha katempona Kangjeng Nabi diberangkatkeun minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa teh lain di alam nu ieu tapi di alam nu belah ditu alam nu ieu mah kasipatan ku beurang jeung peuting kasipatan ku jam lantaran perputaranana panon poe jeung bulan
tapi digejlukeun ka alam nu itu teu talian ku alam nu ieu atuh sakedeung gorenganan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ti masjidil aqsa ka sidratil muntaha lain make nu ieu. Namun Kangjeng Nabi bisa ditempokeun ka surga, bisa ditempokeun ka neraka, jeung bisa ditempokeun ka tingkah-tingkah manusia anu harita katempo ku Kangjeng Nabi, anu keur ngaguntingan letahna, anu buukna digantung, anu ieu bobogaanna sagede gunung Uhud, anu jelema di neraka nginuman cai kokocoran tina parji-parji awewe anu teu beres katempo ku Kangjeng Nabi. Lamun Kangjeng Nabi ditempokeun umatna ge atuh kapan uswatun hasanah Kangjeng teh mun nuturkeun Kangjeng dibere ke perasaan. Mulai ditafakuran ku ayatun nafakuran afal Allah cek Gusti Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah teh anu ngadamel aranjeun jeung pagaweanana urang jeung pagaweanana horeng teh dadamelan Allah makhluk kok. Geus atuh dibalik ieu gerak urang horeng aya nu ngagerakeun, dibalik cicing langit aya nu nyicingkeun, dibalik cicingna bumi aya nu nyicingkeun, dibalik gerak urang jeung cicing urang aya anu ngagerakeun jeung aya nu nyicingkeun. Jageuninganan horeng dina Al-Qur'an teh dijelaskeun ku Gusti Allah, alam tarannallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah anjeun teh yakin bahwa Allah nyahoeun naon wae di langit jeung nu aya di bumi kanyahoan kabeh ku Gusti Allah? Mayakunu najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Maneh bibisikan obrolan tiluan Allah nu kaopatna wala khamsatin illa huwa sadisum. Limaan Allah nu kagenepna wala adna min zalika. Tiluan Allah kaopatna duaan, Allah katiluna sorangan, Allah kaduana. 1000 Allah ka 1000 hijina hartina Allah uningan nyahoeun urang sorangan nu kaduana Allah nyahoeunana terus kana zahiron wa batinan. Sebab naon gerak urang gerak Allah denge urang denge Allah deure urang deure Allah atuh deuk teh kumaha. Mulai ditafakuran deui dizikiran deui dibeat ku guru. Cek guru sanya-nyana eueuhna naon memehna naon dijieun. La ilaha illa anna pangeran kecuali kaula zat anu ngaliputan sifat-sifatna kana seluruhna, anu ngabarengan kana asma-asmana, nandakeun kana af'al-af'al. Ieu langit tajali Gusti Allah bentuk langit, tah eta langit teh bentuk dadamelan Gusti Allah. Aya nu ngendalikeun tah langit, cicing teh horeng dibalik cicing aya nu nyicingkeun Allah. Bumi ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun, dibalik ngampar jeung cicing aya nu ngendalikeun Allah. Urang kuari gerak urang aya nu ngagerakeun, dibalik gerak urang teh horeng aya nu ngagerakeun Allah. Allah di mana urang sorangan nu kaduana. Langit kajahoan ku Allah, bumi kajahoan ku Allah, termasuk urang. Muhammad wa ma romaita id romaita, anjeun ngabalang lain anjeun, walakin Allah haroma. Allah ngabal. Melalui anjeun lah ditajalikeun. Geus kos kitulah sunnatullah. Dibalangkeun mun kekuatan anjeun deuk sakumaha sih kekuatan manusia kok 1000 kabeh kapeungpeureum. Nang aing Muhammad eueuh nunang urangan ngan kuariman eueuh nunang urangan ge lain Mu'tazilah jeung lain Jabariyah, tapi melalui perasaan engke ku Gusti Allah teh dibere perasaan peureum urang teh sanggeus sapeureum kurang dirasa-rasakeun sok ieu makan ilmu tekad lain ilmu ucap. Geretekeun di jero hate, tekadkeun di jero hate, mun mata benta deuleu ku mata, satungtung deuleu anjeun kertekeun di jero hate, horeng nu aya ieu adalah dadamelan Allah. Anjeun jeung dadamelanana ieu adalah milik Allah.
ditafakuran ku urang terus we tafakur ulah di aku ari eta maneh lempang saha lamun masih kena di aku nu urang can jadi wali ayo maneh eta ngadenge nu ngadenge nu bisa ngadenge saha mun di aku cili urang nu ngadenge urang lain wali lamun eta urang neuleuh aju kicep deuleu urang masih keneh di aku kadeuleu ku urang lain wali manggeus boga perasaan ketika benta dibentakeun ku Allah ketika peureum dipeureumkeun ku Allah ketika boga rasa dege ieu nu ngadengekeun teh lain urang Allah lempang boga rasa lain urang nu lempang Allah. Masya Allah ketika orang geus boga perasaan kos kitu atuh ieu teh eueuhna naonan ja hakikat nama alam teh adamun mahdun tadi dina langit eueuh ku ari aya bumi eueuh ku ari aya urang eueuh ku ari aya engke ge eueuh deui langit bakal eueuh bumi bakal eueuh urang bakal eueuh berarti ieu ayana bainal adamain antara dua eueuh tadi eueuh ku ari aya engke eueuh deui atuh nu aya antara dua eueuh mah eueuh hakikatna mah nu aya mah nu nyieuna ku ari urang kabombroy kuno aya kabita kuno aya hijab kunaon atuh urang makhluk resep kana makhluk lain resep kana khaliq terus bae teureun-eureun urang ngagugulung makhluk bae dagang ngagugulung dagang bae tani ngagugulung pertanian bae usaha ngagugulung usaha bae sanajan ngaji ge sanajan ngaji ngagugulung kos kitu bae eta teh hijab antara urang jeung Allah masih kena di aku mah dunia aya lain wali ambo cenah kiai hese amat lamun jadi wali babari kebo jadi wali kebo jadi wali cina ulah ka kebo atuh ieu ku hese-hesena jadi wali hese nu kata kewa kumaha kitu jadi wali ya Allah ya cecek lamun boga watak nak jeung budaya cara di luar negeri geus suruhara gede ieu ngan untung di urang mah masih keneh make peradaban ih diarantepkeun bae cucu lucusan sorangan presiden sakumaha dek kondangan teh di darah rukung tah eta teh akan bintik-bintik emang dek ngalahancong nya sosoranganan tah ieu per detik ieu teh encan teh ya hopad urang anu dihandap ji jaka deuluna mah hebat teh hebat di mana mentek perusahaan kula gara rambruk eta lah aing perusahaan naon cenah kieu ulah loba omong pernah boga be perusahaan rahasia teh mah tuh ieu negara urang beda ye jeung nu dicaritakeun ku urang deuk nyaritakeun kita besi diakurkeun jeung nagara urang lain ieu mah nagarana nagara syariat pimpinanana biasana khalifah nagara Islam make aturan Al-Qur'an make aturan hadis Kangjeng dikemas jadi ijma ulama deuk make aturan Imam Syafi'i Maliki Hanafi Hambali pek bae bahkan ditambah damajang kamaslahatan negara masalah tungtungna terus ijtihad untuk kemaslahatan bangsa jeung negara bugot ternyana dalam rangka memberontak karena kekuatan negara otomatis bugot minta perlindungan jeung pertolongan ke negara lain untuk menambah kekuatan anak ternyata bugot minta pertolongan ke negara kafir andai kata bugot minta pertolongan jangelehkeun sebuah negara minta pertolongan ke ahli haram kunyana dilindungi diamankan lam yanpul amanuhum alaina telulus keamananana
untuk memerangi urang ku ayana sakitu eta bugot selesaikan segera ulah diantep lantarannya minta perlindungan ke orang-orang kafir sedangkan kafir mah nyana mah selalu jadi musuh ke urang mentak temenang mentak perlindungan terhadap kafir kuari mah kuari aya PBB lantaran negara lain bentuk khalifah jadi aya perserikatan bangsa-bangsa nu penting menang sebab demokrasi geus satu kuari mah henteu ka mana bae meuli senjata mungkin ke Amerika mungkin ke Soviet mungkin ayeuna mah urang minta perlindungan teh urang kuari mah di negara model urang model ke Iran atau ke Cina atau ke Korea kumaha endeukna bae sebab itu ge jualan sebab kuari mah perang teh aya implik di jerona teu murni perang saluluguna perang terlalu loba ya senjata mun teu diperangkeun teh kumaha negara Amerika teh kapan kemanfaatanna nagarana lain cara negara urang mah di negara urang mah minyak aya di negara urang mah logam aya di negara urang mah itu batu bara aya batu tarimbul batu Aceh bacan jeung saja mana bombala aya di Amerika hanya produksi senjata namun senjata geus loba ndek di kamanakeun atuh ngajual senjata majak kana perang ya otomatis jeung peperangan kan hiji-hijina nya nama boga nangan senjata-senjatana doang ya diperangkeun kan bunyan nyen motif peperangan dikeur mah di jerona aya kitu 16 dendam kesumat yakni Yahudi nu baheula diusir ku Kangjeng Nabi di Madinah menjadi 4 kasta na Yahudi anu baheula terisolir nyana tetep dendam bae kapan waktu gua hajar Islam mulai Yahudi jeung sebuah kekuatan bayangkeun ku urang si Yahudi anu minor tetapi kuari geus mendominasi Palestina Israel yeun kekuatannya nak sebab di ditu Yahudi kecil Amerika adalah Yahudi besar kunci kelanjutan negara perpolitikan jeung perekonomian anak dicekel ku Yahudi nu minoritas geus kos kitulah kaayaanna dibere cemerlang otakna Yahudi sehingga tunduklah Amerika apa kata Yahudi maka Yahudi ngacak-ngacak negara Islam motifna macam-macam hiji asli nama dendam Irak hancur Turki baheula geus dihancurkeun Utsmaniyah nu pertama kemudian terus ka dieu Mesir eureun-eureun Suriah terus wari Yaman urang lamun nyaritakeun negara Yaman hiji-hijina negara anu kuat ahli sunnahna anu disebar ka mana-mana Yaman Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun al-imanu yamani iman adalah Yaman kuat Yaman imanna moal mundur kajen kumaha ge orang Yaman jeung murni imanna Yaman diacak-acak terus teh Yaman geus kebel sebenarnya mah ieu sultanna nyana teh Syiah ngan Syiahna kan Syiah Zaidi asli bagus nah masalah kan jeung Saudi Arabia tetapi Yahudi mepinterna nu luar biasa ngacak-ngacak Yaman dengan motif karena Syi'i datang ISIS diacak-acak atuh ku Yahudi minta perlindungan Raja Yaman ke Saudi Arabia dengan ISIS dan Syi'i kunaon dihantem ku Saudi Arabia PBA-kan ulama-ulama urang kan lamun logos gitu teh motifna kumaha sih Saudi Arabia kan Islam
Yaman kan muslim sama-sama. Iya tak kan Islam diadukan ku Islam diadukan jeung Islam deh. Yahudi jago jasa main. Teu karasa sebab naon? Sebab Saudi Arabia geus bertukuk lutut ke Amerika. Apa kata Amerika? Nu manta urang lamun macaan sejarah jeung berjalanna politik tinggal hareudang nu heueuh. Per detik ieu geus sabaraha ribu anu korban di Yaman ku Islam jeung Islam. Masya Allah karim. Nya teu kaharti urang eta teh lamun dicaritakeun kos kitu. Masa sih tega Islam membunuh Islam? Orang Amerika baik ketika di Irak kita nembakan orang Irak aya nu embung, kemudian asup Islam sabaraha ribu kuari tentara Amerika nu asup Islam gara-gara kita nembakan orang muslim anu henteu berdosa embung nyana. Kemudian stres nu stressan dipulangkeunlah ke Amerika horenganan asup Islam teu tega kita nembakan orang Irak. Eta Amerika bae ge embungeun kok kuari dahsyat amat si Saudi Arabia bisa ngebombardir Yaman negara nu leutik Yaman mah teu berdaya. Ieu senjatana kapan dijual belikeun ku Amerika. Nurugikan urang nya nama untung penjualan senjata, kemudian untung tina motif perjuangannya na untung sababaraha lipat di jerona nya nendek nyaplok hasil bumi Yaman. Geus kos kitu beta urang teh naon ge capek mun nyaritakeun kos karar itu. Terus horenganan inti nama dendam. Lantaran teu bisa diajak kerja sama Sunni mah teger. Anu aya di Irak nu teger Sunni, nu aya di Mesir nu teger adalah Sunni, nu aya di Iran nu teger adalah Sunni, nu aya di Yaman nu teger adalah Sunni. Teu bisa diajak kerja sama ku Yahudi jeung ku Amerika Sunni mah. Ai Wahabi mah jeung Syiah bisa. Eta modelna teh Wahabi mah jeung Syiah teh bisa diajak kerja sama tak ku Yahudi. Bombardir. Wallah alam ka ditu nama ya tetep bae mah Syiah ge dihajar bae. Untuk sementara ieu mah diadu-adukeun bae terus. Urang lamun ingat bae sedengkeun Indonesia terbesar Sunni. Terbesar Sunnina dengan atas nama NU Sunni Indonesia gede. Sedangkan Amerika mah neuleus Sunni nu gede, dihajar ku Muhammadiyah teu robah, dihajar ku Persis teu robah, dihajar ku PKS di urang teh diacak-acak buatan Amerika teu robah, dihajar ku berbagai Yahudi naon kitu Wahabi nu turun ti Timur Tengah teu robah Indonesia mah. Didatangkeun Syiah ka Indonesia kiriman ti Iran teu robah di Indonesia mah tetep bae ilah hadratin nabiyyin mustofa. Kita ulah usoli Wahab Muhammadiyah Persis Wahabi kabeh ulah usoli malah ngegeleger usoli sial cak Amerika teh. Sedangkan nu karari itu nu kuat mata nu sok ilah hadrati. Hai bangsa anu tilok hadrati mah nu bangsa ta salat nangtung ta salat ngobrol ta salat nya naman teu make ilah hadrati teu make maksud teu kecil cak Amerika bisa ngabatur jeung aing. Letik teh bangsa Wahabi bangsa nu sebabna rohan. Ieu nu hese ge nu sok ila hadratin nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yahudi ge bingungan. Sebab naon? Sebab nyana nyambungkeun nu hirup jeung nu maot. Nyana bisa ka alam anu itu, bisa ngobrol kapan ahli-ahli Allah mawali Allah jeung nu kararitu. Nyana sieuneun. Nyana sieuneun Yahudi teh nu sok usoli bae teu beres cak cenah ieu. Itu beres sih cak cenah ieu kos itu. Dihajaran ku jalan tadi Indonesia gede tanu kos kitu teh. Nu mantap dibidah-bidahkeun rajaban bidah. Muludan bidah, haolan bidah. Wow, geus ti iraha ngabidah-bidah. Kitabna ge geus aya kula ge dikiriman gede kitabna anu bidah. Teuneun me ka juru los kajen aing.
budaya kitab nage bid'ahkeun ku sia moal bisa di Indonesia mah tetep baik sebab di urang mah didikan para aulia Allah diuk bae ila hadrati deket Muhammadiyah los digenggeureukeun los ku Muhammadiyah bid'ah eta lu gua ila hadrati nya nu nyingkir sia lain kunaon sieun ka ila hadrati cek nya bapak sieun da Yahudi Kristen ka bangsa nusok tawasulan sebab naon nyambungkeun urang nu hirup ka nu maot lamun geus bisa nyambungkeunana kapan eta teh lain lalagaan haladir pan mentek di Irak nu menang kaum ortodok disebut ortodok Sunni teh Islam ortodok eta teh ahli sunnah wal jamaah ahli thariqah nu tager teh eta datang ka kuari nu ditakuti ku Amerika teh eta nah Yaman eta teh geledeh mantap tenang bae sanajan perang tetap Yaman diperhitungkeun ku Yahudi jeung ku Kristen sebab naon eta teh asal diuk bae ila hadrati di Mekah ge kos kitu bae nah kajeun nama Yaman mah Indonesia kuari geus didongkel ku Muhammadiyah ku Persis ku berbagai-bagai geus ditah ulah usoli hadrati kunut jeung saja mana malah beurang ge nya Haji Pendi mah Allahumma hdini qodoan Allahumma izin ka Muhammadiyah nya mah aya qodoan Allahumma hdini bae geus sia cek Muhammadiyah teu kahayang mah beurang mah ulah ke ya Allah negara bugot negara kemudian aya bugot minta perlindungan ke kafir harobi teu bisa diluluskeun tamah teu bisa dilanjutkeun gas antem bugot nafaza alaihim bil asah tapi nurutkeun jegaul asah nafaza cuman tetap ulah minta pertolongan ke ahli haram Masya Allah dari numerni negara Islam tinggal hiji Iran nu ditakuti ku Yahudi takuti ku Kristen tinggal hiji doang Iran doang hiji-hijina negara bisa memproduksi senjata jeung sajabana hanya Iran ujung-ujungnya pasti ngadu jeung Iran engke mah ngabelah Yahudi bakal asup ke Saudi Arabia memeh jelemana nu arasup nyana nyaweun mun asup langsung ke Mekah beak nyana ujianana digonggong ku anjing nyana di sekitar luareun tanah haram tapi ismeuna makan asup ke Mekah jelemana dicekel ku orang Amerika rajana dicekel ditumbuhkan supaya kitu jelema nama can asup tetapi isme nama di 90% asup pembangunan geus didominasi ku Amerika endeu kumaha deui tinggal prakna doang ke bakalna melalui orang Habasyah engke bakalna Baitullah ge dihancurkeun